lebadi lamun mararane hayang bagja mung cilaka, lamun mararane hayang untung mung rugi, lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala pigawe parintahanana. Memang eta geus kaharti yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh amal hade terus pake sabab naon cing inget yen pagawean mararane sararea teh dicatet hayang karasa hayang nyata dicatet eta pagawean maneh tapi kanyataanana rasakeun ku ajeun ta ayeuna geus kapanggih eta rekamanana panggihkeun nu ngarekamna saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada episode kali ini kita akan menjelajahi sebuah warisan budaya yang penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan. Wayang golek bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga berisi kisah-kisah epik yang syarat dengan makna. Mari kita saksikan bersama bagaimana seni bisa membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh warna, sekaligus memberi kita pelajaran untuk masa depan. Oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Prung A. Saha itu yang kewok di juru kapayun Kakang Semar aduh ayana sawios sekapi wae kalayan ujug semangat ngahaturkeun semah pangabaktis kahuyuk panjenengan pangrasana ikarina kahuyuk pangrasa sadaya nukunkan kalehna teh eta tutna nu pikaka kumawan tulan jisim abu muga ulah kirang mangun salima kamana marudak aya di luar nun lain cenah ka jero maklum sia teh masuk seueur-heureuy nun sawios kalayan ujug sumaga atuh aya pikeun saeunaon tansah diajeng-ajeng dina waktu sayeuna ujung hingga kapulut warganing tanaga larapati kasangakeun mangga kaula nun tansah diajeng-ajeng terus ieu sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diankir dina wancina sahubungan jeung ayana bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabulah atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu paha anu dipunut jinuluran naon anu dipenta tinekanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tan wane bakal tinekanan tah ini lebadi numatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran
janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat bakal tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea. Jadi dieu kari milih naha mararaneh teh mending menang ajab, naha mararaneh teh mending tambah nikmat. Tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang. Jawabanana tepat, hayang menang bagja mung cilaka. Nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng. Sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi. Sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka. Ngan kadang-kadang anu dipikah hayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun. Anu dipikah hayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun. Tapi noda makal persa. Tapi noda makal lanun iyang. Sajeng nakal lanun lebah di. Lamun mararaneh hayang bagja mung cilaka, lamun mararaneh hayang untung mung rugi. Lamun mararaneh hayang salilana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Geraprak pigawe parintahanana, jauhan cegahanana. Sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama geraprak gerasingkahan. Memang eta ge geus kaharti eyang ge nyaho. Yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh. 75% oge eta bagja jelema benerna. Atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna. Pan ke teh di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang. Berat kana dosa digubragkeun ka neraka, berat kana bener diabuskeun ka sawarga. Tah pake pamilih. Urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu. Geraprak gera narimang maneh ku sorangan. Lain nganung harti beratna awak ditimbang teh, tapi gera timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareup beung beratan ku kahadean. Amal hade terus pakai. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Sing inget. Yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh. Ieu. Dicatetna teh tah tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh bobodohan keneh keureuyan keneh tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina. Tapi kanyataanana rasakeun ku ajeun. Kumaha nun? Rasakeun. Nu matak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter gitu. Aya sarua. Tapi kanyataanana dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman. Kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon.
katingal tah nganung harti geus karekam taku panon sumuhunya tah karasa meureun nya laraseun dina seuli aya rekaman sarua kadenge keneh sora Panu Dewanata ku anjeun kan tenang ka kuping kadenge keneh leres dina seuli aya rekaman dina irung oge aya beda ai seungit kadu jeung seungit nangka benten sok asongkeun kana irung seungitna we heula pasti sungut nyarita kadu ieu tara salah teteh beda panjing ambeuna ti kotok benten ieu nganung harti dina irung oge aya rekaman ta ayeuna geus kapanggih eta rekamanana panggihkeun nu ngarekamna saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara panggihan cirina satangtung diri gara susul eta wujud ku ilmu gara teangan eta awak ku pangabisa gara sungsi eta diri ku pangarti nyoko kana maksud anjeun ayeuna menta nagara Astina anu ngutus Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara Astina tah urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara Astina ku Kurawa ulah sik-sik melik ulah jadi goreng hate angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh dibarengan ku ikhtiar sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sararea ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nyaeta neangan elmuna heula saacana dunya kapimilik ketina damel kawanun pangresa leres ilmu na heula teangan sabab lamun teu kitu wah bahaya sabab ilmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah puting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tah sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning ilmu teh eta teh oborna ati manusia ngarti teu kan tenang karaos kahartos kaulanun pangresa kaharti karasa leres pek geura rumasa maneh teh da manusia geura rumasakeun eta geura rumasakeun ilmu na heula teangan ilmu teh kanyaho ai cek kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus panggih jeung seuneu ulah mencerong seuneu wae contona ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh keur nyokot cai ke keur nyokot dahareun ke keur leumpang supaya ulah ditajong ke gunakeun caangna ulah dipencerong seuneuna atuh ieu mah panggih jeung seuneu nu dipencerong padahal gunakeun caangna gunakeun nu matak geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya kudu ngamalkeun eta ilmu nganu harti maneh teh ibadah keneh ulah mikiran negara Astina wae ai eta mah barang can karuhan bisiku itu teh dibikeun syukur-syukur oge dibikeun
ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun ha anu teu dipikarep tak kitu gelis angguran prak gerak tungtun nu jadi anak mengpengora keneh mangpaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot mangpaatkeun eta cager saat sana datang gering mangpaatkeun eta hirup saat sana datang aja karasa kue yang awak geus sakira rempona leungeun geus hese diobahkeunana panon geus surem ceuli geus kurang denge suku ampre hese dilengkahkeunana ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan ilmu sakali deui ilmu teangan leres aing geus ngadengkeun papacah teh aing mah kumaha Kang teh kumaha sakalaka seuri teh geura aing sok arah teh demi Allah lain dicatat nah hate kalaka kitu sungkan ari sia kos nu lieur ewon kalaka sungkan nah dina hate aing itu aya jarum lain nya kudu dicatet nang teh eta dicatet pikirkeun dicatet teh dicatet kumaha di kaput lain di kaput pikirkeun pika hareupeun teh turutan eta teh saran di sepuh teh gitu kemana karep lain kemana karep ewon aing ada unggah ka jelema ngan ukur mapatahan mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek cenget meureun nya menya eueuh ti dituna atuh Kang daedek mah ngadengkeun wae papatah meureun moal digawe jadi ngarasa bosen da kamari dek bosen aing eta ulah kitu peduli teuing hirup ge mah hitung-hitung obor teh Kang obor Udah tau ge dagang suluh mau obor Cibubut mah anger we lain obor caang obor hate teh mau cing kakang selain itu ulah masuk laku di luar jalan ya tahuan kitu wae neutruk lah ya ampun bari teh memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek mah lain hiji 2 3 kumaha Kang milangna milang dewek nyai sok hijing guang geong tanuk uncang ngaram peo tek berwek sekul teh 10 sekul teh 10 bahasa naon teh Kang teuing ting bahasa naon barudak baheula mah kitu geuninnya hijing guang geong tanuk uncang ngabadug ewon tek berwek burusut dengar akang mudah-mudahan kerja ngaberwek sagalanya kan berwek teuing atuh cangkang konteng berwek mah naon bapak euy angkat rupina mah teradateun we Kang mangi milih teh aya kitu teh atawa mangi kasedih mata kata bisna atawa mangi kaget gitu oh bapak mah lamun mangi kaget mangi kasedih mangi kabingung jok muka wah cenah hayam teh nu di sawah teh ning tit manuk naon Kang manuk naon Kang manuk naon cik Korea kudu nya lain manuk naon itu nu kitu buka upi yewon aduh ampun aing tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya 2 denawa anu nuju ngajaga leuweung unirak angandika si akang loba duit seuri wae sih ada gumiranya beda gumira terus-terusan aing mah celok Kang gumira saeutik ari adi ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit bejaan saya hafaleun anu penting urang bersih hate anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung tugas
Kuridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam. Tuh. Keur kahirupan urang sararea di alam dunya. Kesejahteraan. Jadi ibadah keneh nya Kang urang ngalestarikeun alam teh. Ibadah. Papan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munggah haji. Eta mah rukuna. Eta teh rukun Islam. Oh kitu nya Kang. Heeh. Ai ibadah dina enggoning urang ngalestarikeun alam, Tingali akibat. Ieu. akibat kumaha? Akibat. Kieu urang ngadongeng kiranya. Gara-gara. Cong we ngaresep kana dongeng. Kieu. Lamun ieu gunung nepi ka gunul, lamun ieu gunung nepi ka lenang, akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh. Nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati. Tuh. Eusina kudu nganjang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang. Nyoreang gitu. Tuh. Heeh sumuhun. Belah dibabad atuh sumuhun. Remoy wae nya di teh. Heeh sumuhun dawuh. Tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud. Bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet, banjir jadina. Saha nu rugi? Bapa tani. Tuh. Sawahna teu kapelakan alatan banjir. Kita Hiji, kaduana tempo. Dekumaha nasib masyarakat anu aya di salabakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul. tuh. Jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul. Bahayaeun pisan teman-teman. Karunya nya Kang. Karunya. Nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung. Anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui, urang pelakan ku pepelakan anu bari mangpangrek. Tong ngarah ka puji. Urang pelakan lam toroguk. Ieu Kang. Lam Taragung. Tapi Kang eta loba nu pararae lam torogung teh. Teuing tah. Naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan. Untuk Kasehatan kai. Heeh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul. jauh ka kota mah. Jauh ka kota. Keun bae ieu geunah keneh di dieu. Jeung tibatan urang hirup di kota, hirup tukang aniaya ka sasama. Barinya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana. Sanajan bari uduh daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka Nu Maha Agung. Ulah petot eling. Heeh anu Maha Agung teh naon? Ari maneh Nyahoeun. Nu Maha Agung teh nu boga urang. Kang ari urang aya nu boga. Aya Sahana? nyaeta pangeran. Pangeran urang teh saha? Allah kakasihna. Urang mana teh teh? Itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina. Eta teh. Heeh. Jadi Allah kakasihna nya Kang. Nya. Osok tuang. Tara datu lapareun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang. Osok ngaleueut. Tara da teu hanaangeun. Kang ari pangeran urang Allah ngaranna osok kulem. Tara da teu tunduheun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem. Margi Bahaya
urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusih nah kumaha kitu pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh nya bakara gerak karena batu jadi pupus tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya pupus horna dunya teh dicekel ku Allah dicekel sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge ulah disarwakeun jeung urang nyekelna pangeran teh tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunnan Allah aya leungeunnan Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun Allah kagungan leungeun nya nu kumaha leungeun Allah eta nu dipake ku maneh anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu hor jadi ieu leungeun teh nu Allah kagungan Allah pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna hor lain aya tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasana oh kitu nya Kang ngarti teu heueuh saeutik cingpo Kang ieu ari Allah teh sabaraha hiji apaan dina katerangan ditetelakeun ahad oh nya apaan hiji cenah eueuh dua eueuh tilu ngan sahiji-hijina jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha kudu nu iya kudu nu yakin eta kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat da manfaat nu matak perlu ibadah oh nya Kang nah tina naon urang bangsa buta ngaji kitu ih tina naon kudu malahan mah supaya jelema eraeun piraku cenah meureun ai buta balener ai jelema saralah badieu ya Mang I abeh eraeun nya buta teh naon urang jelema goreng pacut ih kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati bersih ati maneh bagja hirup oh nya Kang aya keneh tanyakeun naon Kang naon ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan tong nanaonan tahlilan nu paeh teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil hor na jadi liur apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu lalieur mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tentrem hor jadi tong nahlilan nu paeh ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan ieu atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh ngadoa kumaha
muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna kasaha ngadoa teh ka pangeran eta doa dikasahakeun kanu paeh dan nu paeh moal narima doa dan nu paeh mah pan kumaha urang ka pangeran atuh doa kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha geura sok ngadoa deui muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha ngajawabna entong borok dina iman Islamna dina henteu nage dan nu aing dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat eunteungna akhirat dunya teh eunteungna akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya kumaneh ngeunteung gerapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu gerapek katempona leungeun katuhu jadi kenca heueuh nya Kang tah nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin nya eta soal nu tahlil tadi soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doa na oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samet kitu pangartianana ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok Iya tuh. doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh kumaha hayang karasa nya pek ngadoa na balikeun pentingna ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun cilaka Salahkeun gitu. sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol nya jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet Tuh. coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we sing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea Eta. gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat ngarti nya Ini karek kapikir eta Kep. atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh heureuna agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema Tuh. nu matak pangna agama dikajelemakeun sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato Mata. nah jahat jelema leuwih ti sato leuwih jelema mah leuwih ti sato nya kumaha margina pecakan we grapek doma maling sampeu daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya Pagerna dikakat. nya kadang-kadang pagerna dikakat geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan
acan tapi jelema mah aya nah ieu Jadi contoh kan eta. jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna asyik si akang bisa euy dakwah euy Nya. hebat euy boga lanceut nya aing joh Aya kemajuan. aya kemajuan Kang aya keneh tanyakeun naon boga udud teu ih si kasebelan Sok jero. muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka saneat Murang pisan. ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh Ulah katipu. da kadenge Kang ieu tuluykeun sok nya keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung ai bener mah di mana wae da keur di mana wae keur saha bae keur kumaha bae prak maneh kudu bener Di mana-mana eling dinya aya gitu. heuh nya Kang kudu bener di mana-mana wae di mana oge keur kumaha mah keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran kumaha kitu baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur kumaha kitu gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contona ye nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu kana kembang sok nyeusup entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hade na Masih gapleh teh kan eta. pan haram main haram sote lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung tu duitan mah Hiburan. bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon Tuh. contona kumaha contona wae ayeuna gubrag balak genep lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman tek-tek bengek cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh Jeung di poe akhir segala pan tuh wa jeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanur pai anu bari gitu. kitu i gubrag balak genep tanya rukun gubrag balak genep nyaeta rukun iman gubrag balak 5 gubrag balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5 hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki liwat maya jigi kana rungkun kawin sorry meuni poho ai rukun Islam teh aya 5 hiji ketuhanan nu Maha Esa Pancasila eta mah poho rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana Ayo. nya gubrag teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ning aci hiji aci ning seuneu 2 aci ning angin 3 aci ning cai 4 aci ning bumi ari cahayana ge aya 4 hiji beureum koneng bodas sideung ari nafsuna ge aya 4 naon amarah loa masyawiyah jeung muat maina ya eta nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al ari dat eta wujud ari sifat eta rupa ari af'al pagawean ari asma eta ngaran nah
inget namun gubrag balak opat lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itu dirona hate ngoboran ku gaple gubrag teh balak tilu naon dah balak tilunya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrag teh balak dua naon dah balak duanya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng tuh sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidu kaler beurang peuting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki aduh nah gubrag teh balak hiji naon eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji gubrag teh balak kosong da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui nah gubrag teh balak kutak dek dihakan digoreng ku aing balak kotak mah tah kitu ieu cing inget teh ieu nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang taat teh ya naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna lain eta Kang osok aya nu mengpartina hukum aparatur negara eta mah lain pamarentah tapi oknumna tuh oknumna nya oh jadi oknum nu kitu teh nya Kang nya contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalasuluh pan nepi ka diburak barik pan dibawa ka desa di Teungelan bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun dua poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak paling kabawa ge 50 kilo aya kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rakyat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum penyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu mata kade cing hati-hati yang untung tina enteng yang untung tina enteng nu mata dina lebah dieu kade ulah boga rasa mukahaan anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu urang ngontrol ieu leuweung adik mangga layan kai-kai rarung kadam anu legok di saeur pasir-pasir nyatana didempakeun ieu ku Raden Bima nanging setiap-tiap jelema aya nu untung teu kirang-kirang anu rugi satu gede satu leutik paburisat anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler ya ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era kumaha deui akang atuh kapikiran sanajan bari jeung pupuringkakan bulu punuk ingis uri sirempan kukayaan puguh di leuweung ieu nya Kang teh tamanya mah ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit nyalamenta nete trajenin sakamalan nu ti lari mapai bukti nyuk-curuk walungan mapahi wahangan permuhunan heula guh weh auzubillahi minasyaitonir rajim jampe ya bismillahirrahmanirrahim dicai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem mingkem bet palalager sato di dieu sato gede sato leutik ulah jahil ulah ganggu ulah hianat ulah dengki wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh beres halus da jampeanana teu 3 tahun teu kana Endrino ge doh eta teh bangganya Kang aduh ampun jeung enga kade ulah teuing ieu kai hese-hese teh girabutna ku aing kai naon tah Kang tah teuing abasia teuing albasia ting alba maneh ejen kai ejen teh hiu Kang kade aduh aing mah yang pipilun ieu bujur nu leutik we atuh nyambutna Kang
suka sata teh. Di Adi Aya naon Kang? tadi buru-buru Ki Adi Jalanan kagok Naon teh? keur naon keur ngahejeun. cai Ken bae ku daun pulus keser bojong. Kana tagala kayenya gasur Kang Surah. Nya. Aduh Kang, naon pejit uing nolol. sulak sia Nah geuning pejit teh hipu. coba juga sebulan Lain pojit meureun raket. Kang, naon nah pejit teh meledos. Buruk merenya Kang di jero. Sebel. Aya kulit cabean. kadir dia itu naon dulu itu monyet meni recet ulu itu nepi ka ngalut itu dulu itu banteng meni noyek surili pating jarelit itu monyet meni recet itu lana lalumpatan itu gajah di balkir aya naon eta dilebak tiga anu mangih kasieun itu tinggalin naon dulu itu satu jiga mangih kasieun Aduh, Kang buru-buru kontrol kalebak bisi aya neon-neon. wah ayo Samudaya nu tunggal sioreng kirasana kamana ngaitkan kincir kamana ngaitkan kincir kakalerma kakaler katojo bulan Tata. Cet. kamana mah gunungan kamana ngaitkan pikir kamana ngaitkan pikir mah paler ku sabulan dunia ku lain hidang ku bajuna hidang sote jalana lain minang ku lucuna hidang sote ku belana numang sote ku belana kikinciran tanya nama dengan obat dibelem dipikiran tanya nama dengan obat
batuan mengikoran di tampian di komoramun jeung eusinang patepangna dina impian komoramun ayeuna mah jeung buktina. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Dari setiap lakon dipentaskan, kita bisa belajar tentang perjuangan, cinta, hingga makna kehidupan yang mendalam. Semoga pertunjukan kali ini bukan hanya menjadi pengingat akan kekayaan budaya kita, tapi juga menginspirasi untuk melestarikannya di tengah arus modernisasi. Terima kasih telah menyaksikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.